paten ngomong tong sang kama abung bibir ti di bangku abung letah tetulangan ulah matak nyigeng batur ulah matak nganyerikeun batur naha Allah moal waka ngahampura dosa jelema samemeh eta jelema dihampura ku papada jelema. Nah hiji nilaina dua geuning make jeung bawang ai bawang teh sik-sik ku ibu kecelak-kecelak cai panon ibu kunaon cinta ibu make jeung ceurik peurih tah bawa kana alam hirup ucap tekad lampah perbuatan tong coba-coba nganyerikeun hate batur nah ragrag cai patakna nyeri ku panghinana urang maka cai mata nu muragna dianggap ka nyeri maka ka nyeri itu bakal murag ka awak urang sorangan matak jelema nu ngaragrageun darajat batur tenang Pak moal matak ragrag darajat jelema dipurageun darajat hakikatna jelema anu deuk ngaragrageun darajat nu bakal muragna demi Allah tah sakuat tanaga degerek ngaragrageun darajat batur kada si eta nu muragna matakeun da takdir mah geus boga sewangan silih dua sinir ai sinir masih siniran mun sim kuring ngaroko Marlboro Black dibere jarum daun sampe make saos daripada henteu nyawios kurumuy cek tukang son aya ucing dina rantang cing alungan kuring sabatang cek pakades teh soloyong kapal udara ngaroko hoyong tukang son mah ngagaleuh tara di dia ya budak parawan teu penting nyaring teu beurang marojeng jasa patu butut leso talina neng ulah camrutkeun bae cep ustad gantina si siniran silib sinir tilu siloka mah silo lamun teu dibuka kolot baheula lamun tanur osok nyimpen duwegan sopak handap sopak luhur congcotan ku gula beureum geura sok baca naon eta eusina duwegan artina duwegan teh daweg jadi duwegan daweg ai daweg teh kuat kokoh istiqomah cek bahasa agama hayang istiqomah sopak handap sopak luhur jongcotan ku gula beureum kareueut Pak tak ieu teh nu hadir di dieu teh ieu teh duwegan artina istiqomah teu bubar teu balik istiqomah maka bakal kareueut amis engke di alam akhirat sabab wani nungguan kuring nya teuing jeung nu balik heukeun bae beda tunuhkeun duwegan teh daweg istiqomah pengertian kolot nah agama disumputkeun kitu apan zaman Jepang jeung Belanda yen urang teh pernah dijajah ku saha ku Jepang jeung Belanda 360 tahun Jepang 3,5 tahun maka dek nyebarkeun Islam teh rada bangga jeung rada hese masjid teu meunang diungahan dihalangan Pak saha wae nu ka masjid dibedil harita keneh tapi hebatna bangsa urang masjid pinuh teu keung ku senjata merdeka ayeuna geus nu ngahalangan eueuh tapi naha masjid kosong nah ari baheula masjid dihalangan ku Jepang masjid dihalangan ku Belanda masjid pinuh ngaweled nyawa ditanonkeun ka pangeran nah ari ayeuna masjid eueuh nu ngajaba tak pinaha masjid kosong berarti poe ayeuna urang dijajah lain ku Jepang lain ku Belanda tapi poe ayeuna dijajah